Bongkar baju pamere dituluykeun isukna sesebret jeung nyetrika. Alhamdulillah ce menang rejeki deui. Heueuh rejeki teh teu kudu we barang daang, teu kudu duit nya ce nya. Ieu oge pamere baju ieu teh geus rejeki ce. Alhamdulillah aya nu mere rejeki ka si nyimun. Heueuh cenah tadi teh arek moal cenah baju cenah heueuh urut budak eteh cenah bisa rek dipake cenah. Cenah majarkeun teh ce ari dipikeun mama nya deui cenah rek dibikeun cenah ka si nyimun. Heueuh cenah teh atuh daek we lumayan jang sapopoe tuh jeung tinganan ce. Dari nu ecreg mah eueuh cenah eta teh ngan ieu teh urut budak nya cenah hayang aralus keneh aya nu karek sakali dipake cenah. Heueuh kan bae teh cekeng teh jang salin si nyimun. Heueuh nya eta boga budak kieu mah geuning meujeuhna ce sok sulan salin we baju geuningan teh kaop baheul salin. Nuhun we teteh cekeng teh heueuh nya eta si nyimun teh keur meujeuhna geuninganan teh lumayan we cenah ieu teh pek teh ce ditingali ku urang teh ieu pas dibongkaran teh aralus keneh baju tidurna oge ce kuat aya menang 4 setel ting 3 setel ce urang teh poho deui jabas si legging urang teh karesep mun budak makean celana bajing teh. Asa katingali geuningan ce sing jiripitna teh sing cengosna teh geuninganan pokona mah lucu geuning entak-entik aya dress aya gamis di dieu teh Gusti aya baju haneut. Nuhun teteh ieu sing kagantiannya ti langkung ti ieu cekeng teh ieu teh ningang ka isukanana ce urang teh ngawapan la bebenyit biasa geuninganan. Teh cenah naha cenah nu geurena teu dahar sorangan atuh sina dahar sorangan bisi teu bisa-bisa engke teh dahar. Keunai da urang mah teu beban ce ieu ngahawapan budak teh teu sama sekali teu jadi beban jeung urang mah nya ce nya da heueuh masa-masa kieu teh iraha arek terulang deui ce ieu. Mumpung urang cager keneh mumpung urang bisa keneh kusabab naon lamun teu dihuapan teh ce ieu kahiji daharna sok saeutik kadua sok ngareme si nyimun teh ka itu ka dieu da heueuh sok hayang pipileueun mawa alas dening katiluna urang teh mung tantrum tuh geuninganan ce cacakan dihuapan ieu remeh oge loba komo mun teu dihuapan. Matakeun bae ce ieu da moal riweuh jeung urang mah nya tonton we video urang da emang katingalina mah sok siga riweuh emang sok riweuh ce tapi mun dijalani dengan enjoy dengan santai mah ce insyaallah berkah barokah nya. Sanajan urang sok gigirewekan oge barudak marana teh kunaon teu ngawararo heuh da eta mah respect ce ieu nya emosi keibuan masuk aya wae da moal mungkin salilana urang teh siga naon teh ibu peri aya pastilah siga ibu singa oge aya. Lamun teu kitu teh ce meureunna nya di imah teh moal rame moal aya nu gigirewekan moal aya nu nyarekan moal aya nu cerewet meureunna nya eta nu cerewet mah jadi inung nu ngajajakeun jadi budak tah kitu ce caritana mah. Lanjut ce ieu teh urang teh nya geus beres tadi teh nya ngahuapan budak barudak ge geus titah belajar ku urang teh heueuh teh ke non wayahna we papatahan budak nya cekeng teh maca nulis segala rupa cekeng teh mah maek sesebret tadi teh urang pareumeun lah ce lampuna heueuh da bisi jahat setrum dari ti barang macaang ce kecuali ti peuting mak nya deui urang ge da lain nu burung meureunna nya ti peuting di pareuman da aing seberang mah wayahna we meureunna di pareuman. Sasapuna tuluy we ce urang marek nyetrika heueuh seperti biasa geuningan itu tugas hari Minggu lamun teh hari Minggu hari Sabtu ce urang mah nyetrika teh heueuh kumaha eta na we kumaha kaburuna kumaha geus gararing bajuna. Di dieu ge ce sabari urang teh merhatikeun konyen-konyen anu dua ning teu bebenyit dua teh keur diajar nulis ce lamun teu diperhatikeun teh sok areleg silih toel pokona masuk aya we dramana teh ce. Kudu diperhatikeun ce ulah lengah tadi deui ge ce nyetrikana geus teu lila geuninganan heueuh nya eta ce aing nyetrika dina video mah asa teu lila ieu asa ku gancang kitu tah da meuni hayang nyetrika teh dina aslina oge gancang tapi da teu bisa ce kudu boga jin iprit heula sigana mah. Eta ce beres itu nyetrikana urang entepan we kana lemari nya geus